Jomblo kata nu kadengena asa tegenah di nu hate. Status numbung disandang ku tiap orang. Nah abet gitu. Emang kunaon pada mau jomblo? Emang aya nama tiap orang pada hayang nyandang status bobogohan. Pada mung disebut laku, pada mung nu disebut kesepian. Emang mun jomblo teu laku gitu? Lanjut. Mun jomblo ngerasa kesepian? Emang sih nu bobogohan unggal poe ketemuan, urang teh eureun unggal poe cetan. Tapi nu jomblo ge sarua gitu. Malahan mah nu jomblo mah bebas cetan jeung ketemuan nu saha wae. Jomblo jeung bobogohan sarua gitu. Pada nu jomblo mah orang nu spesialkeun teu siga nu bobogohan. Tapi kan wae rek bobogohan atau jomblo ge geus boga buranna masing-masing. Jadi tong hariwang jadi jomblo. Tong hariwang kusabab maneh can boga jelema anu spesial. Sama jomblo lain artian teu laku. Jomblo lain artian kesepian. Tapi jomblo nyaeta jelema nu hese dikapimilih sabab hese ditianganna jeung mahal hargana. Tong poho hiji deui, maneh kudu bangga jadi jomblo. Sabab naon? Kusabab nu bobogohan ge mimitina jadi jomblo heula.